Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official di mana bayayana. Wilujeng wengi wilujeng betepang dangu disarangaki di acara dongeng pang bebrahmana di kidagar official YouTube. Urang ngeureuyeuh deui pamirsa neraskeun hancan nu katunda dina jejer carios pangumbaraan anu ayeuna nincak bagian ka-7. Kumaha rasana lalakon urang Bandungan we sasarengan sakadap deui. Pamirsa sadayana ulah hilap kangge nu nembean manco, nembean ngadangukeun ieu dongeng mangga nya. Ulah asa-asa di subscribe wae di toel palebah tombol loncengna supados naon cenaki supados aya warta beja tanapi notifikasi kana HP-na sewang-sewangan upami akin raskeun hanca dongeng. Atur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, uing share dongeng-dongeng akinya. Mugi-mugi atuh sadayana tetep aya dina ginanjar kawilingan teu kirang sapapaosna dipare parinan kasehatannya ku Allah Ta'ala. Boh lahirna boh batinna dijembarkeun manahna digampilkeun rezekina oge ditebihkeun tina balaina amin amin ya rabbal alamin. Pamirsa mugi-mugi wae atuh nya dongeng-dongeng ieu atanapi dongeng-dongeng padaran aki ieu tiasa janten pang beberah kana manah pangrepeh kana hate panglipur kana kalbu ubar ngabang balirkeun kacapenya saparantosna urang sadidinten kasab milariki payah oge kangge mulangkeun katineung ka mangsa jaman kapungkur di mana kapungkur mah para remako teh hiburanana nya ting darepong manco payuneun radio kangge ngadangukeun dongeng Sunda bari dipoe heula da radiona teh baterena da kapungkur mah radio teh ngangge batere pamirsa nu arageung teh batere ABC anu tapi cap naon teh macan cap macan kumbangnya aya Everready teh. Urang kerja bae hancana pamirsa parsamakna sor awukna mangga kaparayun sadayana prung Poe-poe saterusna dunya teh asa boga duaan. Ramdan jeung Iis raket deui kawas basa mimiti papanggih di kampus teh. Iis terus ngasah bahasa Inggrisna Ramdan supaya leuwih alus tur lancar atuh Ramdan ge kaditu ka dieu kukurilingan neangan kontrakan pikeun Iis. Gancangna carita Ramdan geus hasil meunang kontrakan pikeun Iis. Poe harita Ramdan mantuan Iis beberes di imah kontrakanana di Wilangan Jakarta Pusat. Dan candakeun ieu ka kamarnya simpen dina ranjang weh. Wioskeun meresana mah kalumarina ku Iis. Cek Iis ngasongkeun tumpukan bajuna nu karak dikeluarkeun dina koper. Ku Ramdan atuh ditampanan saterusna dibawa ka kamarna Iis. Ari Iis nama sibuk ngaluarkeun barang-barang anu sajena. Tumpukan baju teh ku Ramdan disimpen dina luhur ranjang, tapi kusabab tumpukanana rada luhur, tumpukan baju teh murag satengahna. Ramdan gancang ngarapihkeun deui tumpukan baju Iis seredet, hate Ramdan nyeredet sabab manehna manggihan di antara tumpukan baju Iis teh aya syal warna kayas pamere dirina. Geningan syal teh masih dibawa wae. Artina salila ieu manehna ge masih aya ingatna ka aing. Dedeh teuing. Ramdan meresan deui baju Iis terus buru-buru muru ka taman anu aya di tukang sabab kadenge ku manehna sada gitar anu dipetik. Hiji lagu anu geus moal birek deui pikeun Ramdan sabab eta lagu cinta pikeun Ramdan jeung Iis. Galindeng sora Iis ngagalindeng mawakeun lagu. Masih halimpu kawas baheula. Saeutik ge teu aya anu robahna.
Eusi laguna teh dina basa Inggris. I've been waiting for something new, now I know it's for you. The silver lining to my dark road, trod in this world of doubt. Now that I have you, oh, don't let me go. Oh, I know that time to live has come. I'm not ready for this moment to dawn. Stay a little longer with me, baby. Won't you stay a little longer with me? Stay a little longer with me, baby. No pihartoseunana teh pamiarsa tos kantos di padar haritanya kuring lilangan ganti nu anyar cenah ayeuna kuring apal anjeun anu dianti teh sagurilap cahaya dina poekna mega kuring kautamaan di dunya nu pinuh ku karaguan ieu ayeuna kuring ngabogaan anjeun ulah ngantep kuring init kuring apal ayeuna waktuna pikeun papisah kuring teh siap lamun kudu papisah ayeuna antosan sakedap jungjunan. Nah anjeun keur sababarengan leuwih lila deui jeung kuring antosan sakedap jungjunan. Ramdan ukur ngajanteng satukangan iis ingetanana kumalayang deui ka mangsa anu katuka. Rengse nyanyi iis karak sadar di satukangan teh aya Ramdan manehna malik bari imut ngagelenyu. Dan nyina sarengnya supados bahasa Inggrisna lancar. Ramdan kada diajar nyanyi bahasa Inggris. Halimah suantena awon Ramdan mah. Ih, cobian heula we atuh. Tapi ulah nyang serikeun nya. Nya moal. Gitar dipetik deui duanana bareng nyanyikeun lagu nu tadi. Bener we Ramdan teh teu bisa nyanyi. Sorana silung, pales jeung sumbang, teu nica kana irama. Karage opat bait, opat syair, iis geus nyakakak seuri sabab teu kuat ku gayana Ramdan mawakeun lagu. Ari gayana mah kawas panyanyi sohor, bari pereumbeun ta sagala rupa. Tapi sora nu kaluar ngaler ngidul. Tuh kan, kalahkan yang seurikeun dikeleketek geura. Dengan Ramdan ngaragamang kana cangkeng iis, rek ngaleketek maksudna mah. Tapi iis gancang lumpat ke tengah imah. Tapi Ramdan tetep ngudag saterusna jero imah ukur kadenge sora duanana ting cikikik seserian. Saminggu ti harita Ramdan pidatona masih lepat ke dari tambihan deui. Cek iis sanggeus Ramdan beres pidato ku bahasa Inggris di hareupeun manehna. Ramdan nyampeurkeun ka iis kieu-kieu di sisieunana. Kumaha iis tiasa mantosan Ramdan ngadamel proposal nu sae pami iisna ge teu acan ninggal ka sakolana. In English Ramdan, in English. Okay. What you say? I won't say I love you. Iis melong ka Ramdan hatena ngadak ratug. Lepat maksud Ramdan teh Ramdan bade ngajak iis ninggal sakolahan Ramdan hoyong ngajak iis ka Kuningan. In English dan in English. Okay, I want to you go to Kuningan with me. Okay, I want to go with you. Horse. Hayo tuh is. In English dan. Entos letahna cangkeul. Ramdan jeung iis dariuk dina bus jurusan Kuningan. Teu karasa di bareng jeung jalma anu dipika cinta mah. Sakitu jauhna ge asana teh ukur sakiceup.
Ramdan jeung Iis geus tepi ka sisi lembur Cijoho, tidinya mah kudu leumpang sabab teu aya kendaraan umum, teu aya beca acan. Tiap jalma nu panggih di sapanjang jalan kabeh ngahormat ka Ramdan. Kula warga Ramdan memang dipihormat di lembur Cijoho mah sabab jasa-jasana anu gede ka masyarakat Cijoho. Saurang lalaki lumayan kolot ngeureunkeun sapedahna barang pasaranog jeung Ramdan di tengah jalan. Pak, angge we sapeda abdi hawa tos eta si Nengna bilih capeun. Masih tebih mah atuh. Atuh engke mangjanana kumaha? Sawios abdi mah datos biasa mapah ieu Pak, mangga anggo wae. Cek mangjana bari maksa ngasongkeun sapedahna. Atuh ku Ramdan ditampanan celak duana naek kana sapedah kumang bogana mangjana. Ramdan nu ngabose hari isma dibonceng di hareup. Sadal dibose sapedah ngageleyeung maju lalaunan. Sapanjang jalan Ramdan tunjak-tunjuk ka sawah, ka kebon, enteh teu poho nunjukkeun Gunung Ciremay anu ngajungkiring endah di sawang di kajauhan. Is umbiranaker sabab kakarak ayeuna manehna nempo alam padesaan anu endah bari jeung masih asri. Asup ke tengah lembur, barudak leutik ngabri ngarudag Ramdan bari reang ti ngorowok. Pak Guru nyandak anu geulis, Pak Guru nyandak nu geulis. Kituna teh bari jaroge digel-igelan. Ramdan jeung Iis syukur nyengir ngabandungan pamolah barudak lembur anu memang meh hampir kabehanana ge muridna Ramdan. Lar ngaliwat ka palebah bapak-bapak jeung ibu-ibu anu keur saribuk maresan hasil palawija. Meh bareng sakabehna nangtung bari mere hormat ku unggeuk bari jeung seuri ka Ramdan sarta Iis. Iis teh ngarasa reueus nempo kitu teh, geuningan mah jajaka anu keur ngaboncengna teh saurang pamuda anu dipika cinta jeung dipihormat ku balarea. Teu nyangka yang Ramdan teh boga wibawa di lemburna mah. Ramdan ngabose sapeda teu langsung ka imahna tapi nuju ka sakola heula. Bus ka pelataran sakola barudak harita keur maraen poli. Nampo kitu Iis langsung miluan ka salah sahiji tim kitu deui Ramdan miluan ka tim nu hijina. Ayo barudak main bareng jeung bapak. Ya. Ayo. Ger atuh barudak surak, resep nampo Pak Guruna miluan bari mawa awewe nu geulis. Keur kitu ti rohangan guru kaluar Ambu Sulastri sabab penasaran ku gandengna surak barudak. Barang nitenan geuning aya Ramdan anakna bari aya hiji wanoja geulis anyar pinanggi. Ambu Sulastri nyampurkeun ka lapangan. Ramdan, iraha dongkat Sep. Ramdan jeung Iis bareng ngaliuk saterusna duanana munjungan ka Ambu Sulastri. Pemirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng dialpukan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada. Kanca wargi kidagar official di mana bae ayana. Anu tos biasa balanja online di Shopee atau di Lazada mangga tiasa balanja ngalangkungan produk-produk nu aya di dongeng Aki. Kantun klik salah sawes produkna engke pamirsa bakal lebet ka Shopee atau di Lazada. Saterusna mah pamirsa bebas bari gulah galeuh naon wae mangga sakahoyong pamirsa. Hatur nuhun kanu parantos ngersahkeun nya balanja ngalangkungan dongeng-dongeng Aki. Hatur nuhun pisan pangrojongna. Ku balanjana pamirsa sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel.
Pentingna Ramdan Iis jeung Ambu Sulastri dalahar barang di imahna Ambu Sulastri. Oh, janten kapungkurna sakampus sareng Ramdan Iis teh, cek Ambu Sulastri muka obrolan. Leres Bu, walon Iis lalaunan. Main volleyball sareng oge Ambu, cek Ramdan ngengklokan. Anu leres, nah atuh Sep teu acan pernah ngadongengkeun ka Ambu. Ramdan sareng Iis sasarengan sakampus mung sataun Ambu. Kunaon? Ramdan teu wasa pikeun ngajawab, ukur ngahulang bari melong ka Iis. Iis ngantunkeun studi kampus Bu. Iis kedah nikah waktu sarita teh. Cek Iis ngajawab pananya Ambu Sulastri. Ambu Sulastri kaciri leuwas sabab nyangka anakna mamawa pamajikan batur. Nah pamaget Iis ngiring ka dieu. Tos pipisahan Bu, tos pirak. Sabaraha lami rumah tanggana. Ramdan rada risih ku pananya Ambu Sulastri manehna sieun bisi Iis kasigeung. Ambu ngobrolna di lajeng kewenya, urang teraskeun mamna, cek Ramdan bari melong ka indungna. 1,5 tahun, walon Iis bari tungkul. Gaduh putra. Atos Ambu urang mam heula, cek Ramdan palaur nempo indungna anu nyoso jero bari ayeuna mah romana teu pati ramah ka Iis teh. Cek gaduh putra Bu, jawab Iis deui bari anger tungkul. Nah, upami gaduh putra Iis bakal tetap ngantunkeun caroge. Ambu atos Ambu. Ramdan beuki melang. Teterang Bu, hubungan abdi sareng caroge rengat. Sareng benten pandangan janten sesah kangge leres deui. Cek Iis ayeuna mah cangkat tuluy neuteup ka Ambu Sulastri. Nyaeta nu namina kahirupan, cek Ambu Sulastri bari neuteup seukeut ka Iis. Hayu urang teraskeun mamna, Is nami sangunanya. Tos cekap dan. Tos dan. Ambu Sulastri cangkat manehna ngumpulkeun piring kotor. Baranggap ka piring kotor urutna Iis ku Iis ditarik. Wios ku abdi wae Bu, tapi Ambu Sulastri tetep narik piring bari pok nyarita. Wios ku Ibu, Iis gaduh kabiasaan ngalepaskeun nanaon. Sangu di piring kuliah, malah mah rumah tangga Iis. Ambu Sulastri ngaleos ka pawon mawa piring kotor bari budina kuraweuh haseum. Iis ngaruk panonna geus ngagenang ku piceurikeun. Nompo kitu, Ramdan cangkat tina diukna manehna nyusul indungna ka dapur. Di dapur kadenge ku Iis Ramdan tumanya ka indungna. Ambu, Iis teh tamu urang. Naon gunana ngajukeun patarosan samodel kitu? Kunaon Ramdan nyanyanak Iis ka dieu? Kunaon Ambu seueur tumaros ka Iis? Iis cangkat manehna ngaleos ka tepas. Iis ngadon ngotret proposal bahasa Inggris Ramdan. Manehna hayang geura-geura mereskeun eta proposal. Teu lila Ramdan ngurunyung datang gek diuk kikireun Iis. Hapunten kalakuan Ambunya Iis. Teu sawios-wios dam. Ambu teh teu apa kana kahirupan Iis. Entos teu nanaon. Iis tos biasa dikitukeun ti kapungkur ge. Papa sering nenggelan mama, tapi mama tetap mertahankan rumah tanggina sareng papa. Harita bahasa urang duaan basya kumargi Ramdan kasar kai Iis janten tekersa deui Iis nyarios manilami sareng Ramdan. Waktos papa nenggelan mama, Iis lumpat ka seunan. Iis nyumput di kamar. Iis nyanyikan lagu pikeun nyingkah keunana. Iis tos biasa nyumputkeun perasaan. Akhirna mah Iis ge ngantunkeun Ramdan.
Ti alit papa sareng mamah memang hoyong pisan nikahkeun Iis ka Sony. Sawaktos-tos dewasa Iisnya tujuan. Iis nyangki Sony pamaget anu lembut benten sareng papa. Sanajan Iis teu cinta tapi Iis pikir tiasa hirup aman rumah tangga sareng Sony. Sababaraha bulan satos nikah Iis uih ka bumi mamah. Margi Sony mimiti sok nenggelan Iis. Iis tos mimiti teu suka ka Sony. Iis pikir ti kulawarga bakal aya anu ngadukung kalebet mamah anu sanasib. Tapi nyatana mah teu aya saurang ge anu ngadukung Iis. Mamah kalah nyarios. Naon wae nu kajadian sareng karandapan Iis kedah tiasa mertahankeun rumah tangga sareng Sony. Iis teh kabur ti bumi, tapi sanajan ka mana wae Iis lumpat. Kehidupan tetep nuturkeun wae. Iis nyaritakeun ngeunaan dirina panjang lebar pipina anu bodas semu beureum geus juh ku Cipanon. Murubut teu katahan ariras ka nasib dirina anu kurang kanya ti kolotna oge ti urut salakina. Ramdan ukur olohok bari Cirambai teteh ngadenge dongengna Iis teh dina jero hatena bagi ka hudang kanyaahna. Oge janji hayang ngabagjakeun wanoja geus anu geus lila jadi pangeusih hatena. Lila caricing. Iis ngasongkeun buku catatanna. Dan pidato sareng proposal Ramdan tos rengse dileresan ku Iis. Enjing Iis bade uih. Ramdan nampanan eta buku bari pinuh ku rupa-rupa parasaan anu ngakuliksek menuhan hatena. Isukna Iis diandeun ku Ramdan jeung Ambu Sulasti pikeun megat beus satiluna narangtung di sisi jalan raya. Antosan sakedapnya Iis, Ramdan meser cai heula kangge bekal. Ramdan lumpat muru ka warung anu jarakna teu pati jauh. Kari Iis jeung Ambu Sulasti ngajanteng pahareup-hareup. Bu, atur nuhun kangge sagalana. Hapunten Iis parantos ngarepotkeun, ceuk Iis ka Ambu Sulasti. Tebihannya putra ibu, Iis tos dipasihan sababaraha kasempatan dina jero kahirupan. Tapi Ramdan nembe ngengingkeun kasempatan pertamana. Ulah dugi ka dirampas kasempatanana ieu, ceuk Ambu Sulasti bari neuteup antep ka Iis. Iis ngahulang ngadenge kitu teh sidik pisan Ambu Sulasti teh nitah manehna ngajauh ti Ramdan. Iis melong ka Ramdan hatena bimbang. Rek mutuskeun kumaha. Ka Ramdan nyaah tapi oge kudu nadunan ka hayang Ambu Sulasti. Mobil beus ngaliwat lalaunan Iis nyetop eta beus tuluy kalacat naik. Beus ngarayap lalaunan bari nyeran panumpang. Atuh Ramdan ngaberetek lumpat ngudag beus. Beus teh masih kaudag gancang Ramdan ngasongkeun botol cai nginum. Iis kedah ka dieu deui. Ramdan teu sanggem pidato lamun Iis teu aya. Tenang Dan, Ramdan moal kunaon-naon sing percanten. Iis, Ramdan masih teu acan percaya diri. Tenang, sareng fokus Dan. Mobil tambah nyemprung tarik geus moal kaudag deui ku Ramdan, panungtungna Ramdan ngagorowok. Anjeun kedah ka dieu, pikeun Ramdan Iis. Hate Iis nyeredet, peurih ngadenge ucapan panungtung Ramdan. Manehna apal yang Ramdan teh bener-bener mikanya ka dirina. Iis syukur bisa gugupai bari dibarengan ku murubutna Cipanon anu milu nyaksian kana eta kajadian. Dina kayan kitu torojo kahareupeun Ramdan aya datang. Saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkeun leungeun katuhuna nyak lanyir anu disuhun dina luhur cirahna. Hehe. Papisah deui nya. Karunya si Kasep. Ye, Sep.
Mending tah sok ngahanca aug ibin wah anet amis raos kareueut matak dedeyeun jeung ieu tah kukurau geura. Daripada kitu mikiran nu angkat tebih. Deh tenang dah ya ibi. Sok rek bahasa Jepang, rek bahasa Perancis, ku ibi bisa diajarkeun. Deh pamirsa jarajan aug heula atuh sok mangga. Ulah karok cai kitu aing mah. Harap pemirsa. Bisa duit ka bujang ngider ka Cijohonya ku kituna urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lampahan Ramdan sareng Iis dina pangumbaran bagian ka-7 cag urang teuneun heula di haneuleuum sieum geus sampureun urang tuna di hanjuang siang geus sanalaeun. Urang sampur deui di bagian anu salajengna hatur nuhun ka sadayana pamirsa di mana bae ayeuna anu mikamemet kana dongeng Sunda. Hatur nuhun kana pangrojongna nya oge pidungana. Hatur nuhun pisan kumaha salam ka sadayana. Sakitu heula pamirsa pangitan tiasa kapihatur wengi ieu. Akina mit mungkur heulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.